Pun Gusti, eta domba dijual manehanana ku 1.850.000. Eta teh ditawar, eta teh 5 juta. Aduh ampun deh teh kain kakek sia. Awas sia lamun papanggih jeung aing. Ayah hukut ayam ayam aing bawa angel teh sebok beplak di dapur teh anjing atau hayamnya atau pokoknya paling habis anjing oi ya kakek aing hayamna digadag jangan huutna aing ayeuna malah geus ya cuma aing dijual sia oh itu teh sapu si abah naon teh mau naon karung euy wah suka yo yo teh naon sagala keur kuat di bawah hayam di bawah teh kumaha eta abah teh masalah kemari maneh teu ingat masalah kumaha kumaha doma lantuk urang oge abah teh pan boga hutang ka urang 1.850.000 na teu ngarti keneh wae teh kalau teh kumaha lain teu ngarti kakek eta teh doma teh geus dibayar 5 juta manya eta dibayar sakitu kumaneh eta lunasan kumaneh sakitu pokona mah abah eta mah geus cukur we ti kamari geus tong jadi pikiran eta mah jadi abah bebas hutang teu bisa kitu kakek teu bisa teu bisa kitu hah maling kieu ge lain maling naon buktikeun ayeuna ku urang sagala dicokotnya ingat beureun kamari kursa 1.850.000 ari eta doma ge tawar 5 juta kadiekeun sawareh deui kadiekeun sawareh deui kadiekeun perkara keun aya maling kasupna kieu mah teu bisa ya urusan ku mangke diperkarakeun wah urusan ku mangke pokona mah dibawa wah moal bisa hayam dibawa kut dibawa ieu mah moal bisa kakek moal bisa kakek geus terus tah siakan kakan ku sia tah ayo bantu ku aja hayam hei dibantu ayam hiji moal bakal lunas ku ayam hiji moal kelakuan nih aki-aki yakin lumpat teh gancang goblok teh pinter dina lumpat nama yakin pantes mena tukang cuka-cukot oge da pinter lumpatna kuat teu kaberi ku aing oge goblokna teh geus sia lunas ku hutang ku hayam teh hiji lah geus tong make jadi nagih deui ka urang isukan rasakeun pokona lamun balik deui ku aing mah segala ngaruksak kitu mah can lunas teh kakek encan kok hayam hiji teh mau bakal lunas kakek moal awas mar ka hayam hiji segala dibawa isukan arek dicokot deui lamun aya di imah ku arek dicokot isukan mah ayeuna mah aing mah hayam bantu heula kakek geus can lunas teu ecreug aki-aki teh hayam pokona geus dibawa eta pokona kurang rek diperkarakeun eta pokona soal hayam mah ulah gagabah abah urusanana gede babah pan boga hutang ka urang teu meunang kitu abah pokona mah rasakeun mun isukan datang ka dieu ku urang nyaho geus diriungkeun jeung RT jeung sagala rupa abah kudu tanggung jawab pokona mah baraya subrek nya ka mana mantongna dicek pamajikanana ka kebon cenah aya nu dipetak-petak da heueuh ieu teh aya pelaksuukan di kebon mah tapi si abah can ka deuleu aneh teh tingkah mana aing rek nanyakeun soal ieu teh ya madog hayam kamari puguh perhitunganana eta teh hayam teh bah dah ieu kebon mah masalah aya kebon suuk karak jaradi cenah ieu berarti bah aya suara si kakek euy aing ide ieu kebon euy tapi juga ieu boleh si abah teh euy nyebut tangga cau tunggu atau si abah teh sampai angel woi teteangan kita tadi mana liur kalah nyumput teh kunaon nyumput aing keur gawe kakek keur gawe nyumput dina tangga cau keur gawe teuing hade sadam naon sok tuna teparang tuna naon kumaha urusanana soal maring hayam kamari aing pamajikan ngadat ka urang kembalikan di hayamna aya keneh eueuh eueuh di
Digeus dijual kakek. Maka dijual tuh. Oh kan udah butuh duit kakek Nah, kita. butuh di kumaha pokona hayamna kudu aya. Pokona eta mah hayam pamajikan urang ada tuh hayam geus ngenog di. Teu namahan nogna hayam di dipaling. Kata cek urang harita ulah dipaling hayam. Aduh mana kene itu salah mah lain orang. Ah salah-salah kumaha mah teh urusan kana jeung kana hayam segala Mana nu salah mah? Ngor. Rasa mah urang make dijual ku mana kakek? Lamun tadi dijual mah moal nya moal maling hayam moal. Nanti kamari ge cek urang teh harga me teh kitu 1.850.000 pas kana hutang abah cek urang geus bah tong loba urusan kalah maling hayam abah teu pararubuh. Oh pada nu ada dicokot ku urang daripada urang awewe nanyakeun wae. Eta duit apa lek dipake ku teu boga hutang di urang teh Kasari kakek. jualna hayamna kasari jualna pokona mah. Hah? Cokot kudu aya. Kudu aya. Kudu aya hayamna. Ada umum bener geus dipencet ku batur ke kakek. Pokona cokot teh hayamna Awas. urang mah. Man main jadi balik hutang meuleun ka urang. Dari kurang eta. Hah? Eta nu maling hayam. Oh eta berat urusanna. Apaan? Domba teh kan 185. Hah? 1 juta dalam Heeh, tapi nu mamanya. Heeh. Ari eta geus ditawar 5 juta. Teu hayang geus sabarek naon soal me eta mah geus tong diungkit-ungkit cek urang ageuna mah hutang nu penting hutang abah geus lunas. Kunaon geus disebutkeun geus lunas make maling hayam. Berat Terus saha eta geus lunas? Pamajikan urang anu ngadatna ka urang. hayang. Apaan mana teh boga hutang, coba boga hutang kan nya. make urang boga hutang. Lain, 1 juta. lain. Urang tahun boga domba nya. Heeh. Boga domba, Heeh. cenah sek awewe teh di dieu si kakek. Heeh, terus Boga hutang. Hah? heeh. Jadi urang teh boga hutang cenah. 1 juta dalam 450. Aya me ku urang dijual naon salahna? Baki salah eta teh ke awewe teh sahun arek naon teh arek dijual. 5 juta ku awewe teh nya sahun harga sakitu kakek. Pokona urang mah teu hayang nyaho soal eta mah pokona hayam kudu aya poe isukan pamajikan urang adat di imah hayam jadi teu namahan itu keur ngenog bantut. Cenah sek awewe maneh bakal balik hutang. Ah, make balik hutang. Hah? Balik hutang Iya, sek awewe pan eta teh geus ade 5 juta nya. Dengekeun. 5 juta eta Dengekeun, teh. dengekeun. Ari dijual ku maneh 1 juta 850. Kena supaya leuwih rapi Heeh. dengekeun kieu nya. Ayana kieu cek urangnya. Heeh. Me abah harga cek abah 5 juta. Heeh. Ku urang dijual 1.850.000. Oh, eta sabaraha leuwihna. Awewe teh minta leuwihna eta. Ayana kieu dengekeun. Lamun hayang beres nya, Heeh. kapan me teh 5 juta. Heeh. Dijual ku urang 1.850. Heeh. Cek abah di kana hutang mah bener abah teu narima kudu aya kana sesana. Heeh. Dibayar ku urang dilunasan kana harga 5 juta. Hayam ayakeun. Tong bingung jeung urang masok. Ai kudu kukuh mah. Tina harga 5 juta dipolan ku urang. Hayam ayakeun. Aduh udah geus dijual pan Baru teh hayang nyaho. Pokona leuwih ti me dendaan mun hayang urang eueuh. Lo mesti emes. Eta duitan 3 juta setengah malah di kamanakeun. Dibayar, urang dibayar, dilunasan ka abah tina harga 5 juta. Keun bae hayam kudu aya. Lamun eueuh hayam abah malik denda ka urang. Kumaha mun warna hidang atau biru tah? Hayam. Hayam nu kitu warnana. Hayang nu kumaha hidang deui. Kitu pokona warnana. Aduh, aing yang anu hidang pad. Oh, kakek siap teh aduh aing. Hayangnya Aduh kumaha wajahna tuh kakek aing. Aduh. Urang mah kitu, urang mah kitu pokona mah. Abah dicungponan harga 5 juta keun bae ku urang. Hutang lunas 1.850 sesana dibayar ka abah kabeh poe. Hayam kudu aya poe isukan. Pikiran we kayaknya ku abah kudu kukuh mah heg. Aduh aing. Cek anak lebih jauh lawan ka pamajikan. Nah, yo. Aku mah majikan dijualna oge. Teu hayang nyaho pokona. Hayamna udah ganti rupa kudu nu kitu. Aduh. Urang mah teu hayang nyaho. Kakara beres abah narima duit, hayam ka urangkeun. Aduh, aing bingung kakek. Nya pasti hayam ujug-ujug dijual atuh teu mikir. Dan mana-mana kene salah mah panggelana kakek make dijual doa urang eta. Aing Aduh. Kakek bejah heula isukan kemajikan adik mantong geula kakek geus Udetnya dikitukeun mah ngejengkang ku aing maruk moal dikitukeun meureun dilunasan ku urang kena 5 juta harga 5 juta. 1.850 lunas. Hayam kudu aya poe isukan abah ulah henteu. Pokona urang bosen nyusu-nyusu wae datang ka masukan. Bawa hayamna. Naon sate kakek? Sia anu ngajual eme. No, segala rupa di kusia dijual. Aing ada kewejakeun ke majikan ek bantong ge memang geus